Ya wilujeng enjing kasadayana murang kali kelas genep patepang deui sareng Pak Jojo ya dina pangajaran Sunda bab 5 semester 2. Jadi semester 2 itu bab 4, 5, 6. Bab 4 sudah ulangan di bulan Desember ya. Jadi hidup entos sebenarnya entos sabab di semester 2. Jadi tinggal 2 bab lagi, bab 5 dan bab 6. Bab 5 ieu ngabahas ngeunaan wirausaha. Tapi dina pokok bahasana loba ngabahas kadaharan Sunda. Kunaon? Sabab loba kadaharan Sunda anu bisa dijadikeun salah sahiji barang atau napi alat kanggo bidang atau widang usaha kangge bisnis ya. Seueur pisan. Nah, wirausaha nah ada 2 KD maksudnya beda cuman KD 3.5 dan 4.5. Jadi ada 2 KD memahami teks wawancara tentang wirausaha. Yang berikutnya menyajikan teks laporan tentang wirausaha. Jadi ada 2 kompetensi dasar pengetahuan dan keterampilannya ya. Sebenarnya satu ya, yaitu karena di 2 hal berbeda ya, di pengetahuan sama keterampilan. Tujuan pembelajarannya santosna hidup diajar mengenai bab 5 tema wirausaha ya bisa menyajikan teks laporan tentang wirausaha ya. Nah, ini ada yang pernah nyoba makanan ini? Bapak rasa banyak ya di Kerawang, terutama di daerah kita yang kuliner seperti ini, kuliner Sunda ya, terutama daerah Sunda di Kerawang ya. Ini namina sorabi, nu kadua tutug oncom. Sorabi ayeuna rasana tos beraneka ragam ya. Jadi berbagai jenis macam rasa sampai yang internasional pun ada, rasa keju. Kalau dulu kan cuman olahan dari adonan tepung beras ya. Tepung beras jadi dia diolah kemudian dimasukkan ke dalam tungku-tungku yang kecil itu, lalu tungku kecilnya itu dipanaskan jadi ada kotak-kotak apa seperti panci-panci atau kuali-kuali kecil yang terbuat dari tanah liat ya, yang ditaruh di atas tungku lalu dibakar di bawahnya. Itu jadilah sorabi, nanti akan matang. Kalian mungkin pernah melihat proses pembuatannya. Nah, sekarang di atasnya itu bisa berbagai jenis rasa ya, ada ikan segala macam juga ada combro, ada coklat segala macam. Nah, yang sebelah kanannya itu katuhu paling katuhunya itu tutug oncom. Nah, tutug oncom itu dari nasi kemudian ada campuran oncomnya. Itu biasanya di restoran-restoran Sunda ada ya. Nah, ini ada bacaan, jadi misalkan bacaan ini dibaca oleh kalian juga ya, Bapak bacakan juga di sini. Sakanyomida anu dagang Surabi teh biasana pas subuh, jadi pagi hari ya. Anu dagangna oge awewe jeung rata-rata geus kolot deui. Ari dagangna nagog di sisi jalan, anu maridina ngariung dariuk dina bangku panjang bari siduru hareupeun hawu. Kitu dina pamikiran mida ngeunaan tukang Surabi teh. Tetela teu beda jeung dami oge ngabayangkeun kitu atau hal yang sama. Anu matak basa mida jeung dami diajak ulin ka Bandung, kacidak kagetna asup ka tempat dagang Surabi anu kawilang agreng. Anu dagangna oge barudak ngora awe jeung lalaki marake baju parantes. Tempatna teu beda ti restoran dariuk ngariung meja makan di hareupeun tempat dagangna ngaregreg motor jeung mobil anu diparkir. Tapi kabalik deui ka imahna mida mah terus bae mikiran nu dagang Surabi di Bandung. Tiasa kitunya Pak cek mida. Naon tiasa kitu teh? Pak Upa nanya. Muhun eta anu dagang Surabi tempatna oge agreng teu kawon ku restoran-restoran. Cek Pak Upa eta teh bukti karancagean anu dagangna bari bisa dina neangan luang usaha. Surabi teh kadaharan tradisional anu dipikaresep ku balarea. Dirobah kebiasaan ngadagangkeunana, boh waktuna boh carana. Waktuna teu kudu subuh bae, tempat jeung carana jadi leuwih modern. Anu disebut inovasi.
Rancaga tawa kreatif jeung inovasi teh mangrupa hal anu kacida pentingna lamun urang hayang maju dina usaha cek Pak Upa. Lain Surabi bae kadaharan tradisional anu geus makalangan di restoran-restoran modern teh aya deui di antarana tutug oncom. Tutug oncom anu sok didamel ku nini eureum cek Dami. Ingat kana kebiasaan di ninina ari isuk-isuk sok sasarap tutug oncom. Muhun tah ayeuna mah tos diical di restoran-restoran sareng seueur nu mikaresep cek Pak Upa. Aya nu terang teu kana kadaharan ieu. Pasti terangnya kiripik cau. Aya nu pernah nyobaan rasana aya beraneka ragam ya, aya nu asin, aya nu amis ya. Aya nu ngangge gula, aya nu ngangge uyah, aya nu ngangge coklat. Ya. Bahkan keripik sapi juga bisa tidak hanya dari Sunda ya, dari berbagai seluruh Nusantara juga ada ya. Kita lanjut bacaan yang tadi, ari anu sok diical dina internet teh naon da? Nida nanya. Oh, eta teh keripik sampe tembal Dami. Eta oge sami modalna rancage sareng inovatif. Keripik sampe diical ngalangkungan internet anu samemehna mah henteu aya cek Pak Upa. Saenyana mah masih kene loba kadaharan tradisional teh nya anu urang sok disebut kadaharan kampung teh. Tetela ari geus dibawa ka dayeuh mah loba anu mikaresep. Ngan tacan aya nu ngaropea saperti Surabi jeung tutug oncom. Kitu deui didagangkeunna masih nggunakeun cara-cara heubeul. Tacan ngamanfaatkeun kamakran teknologi saperti internet. Eta bisa mangrupa luang usaha pikeun urang syaratna nyaeta rancage jeung inovatif. Daek mikiran jeung migawe hal-hal anyar anu positif. Sakitu bacaan tadi ya ngeunaan judulnya mah Surabi jeung tutug oncom, tapi di dalamna banyak sekali ya mengenai bagaimana inovasi kreativitas dalam bisnis kuliner atau dalam wirausaha ya. Nah ini aya kamus alit. Hiji misalkan sakanyaho sapengetahuan misalkan bisa membuat kalimat sakanyaho abdi nah dagang Surabi teh biasana pas subuh. Nah, sakanyaho abdi. Berarti bisa buat kalimat seperti itu ya. Pas subuh. Pas subuh Doni tos lumpat atau tos jogging misalkan seperti itu ya. Nagog si barudak teh keur naragog atau keur nagog. Si Duru nah ini berdiam di depan tungku atau kompor atau api ya, perapian ya. Kulantaran tiris si Dodi si Duru di hareupeun hawu. Hawu itu tungku zaman dahulu atau kompor zaman dahulu tapi menggunakan kayu bakar. Misalkan di lembur mah masakna masih ngagunakeun hawu misalkan. Ngaregreg itu artinya berjajan. Nah, bikin kalimat sendiri nanti ya sama kalian ya. Agreng megah, itu megah, mewah ya. Kawon itu kalah. Karancagian kreativitas. Inovasi pembaharuan. Sasarap sarapan. Sampe singkong. Ya, kan jualan singkong rebus, singkong goreng. Ngaropea ngubah agar menjadi bagus. Jadi merenovasi sebenarnya. Ngaropea itu. Dan menatanya. Peluang usaha itu peluang usaha. Ini menjawab pertanyaan bacaan. Ada 8 pertanyaan bacaan. Bapak bantu 3 ya. Nanti nomor 4, 5, 6, 7, 8 kalian kerjakan sendiri. Misalkan nomor 1. Ini tolong dijawab yang lengkap ya. Iraha umumna anu sok dagang Surabi teh jeung saha deui anu dagangna. Nah. Iraha umumna misalkan. Umumna anu sok dagang Surabi teh pas subuh. Anu dagangna biasana ibu-ibu atau napi awewe ya. Nomor hiji entos jawabannya seperti gitu. Nah kalau bapak kan berbicara kalau kamu nanti menuliskan mengerjakannya dituliskan ya. Nomor 2 dina bayangan mida kumaha
cenah prak-prakan anu dagang Surabi teh. Nah, dina bayangan mida prak-prakan mah ya dagangna ngariung, ya, dariuk, narago kan ngadaraguan anu ibu-ibu atau mama atau awewe anu masak Surabi seperti di lembur-lembur seperti itu ya. Nomor 3, naon sababna mida kaget nempo anu dagang Surabi di Bandung. Nah, mida kaget nempo nu dagang Surabi di Bandung sabab naon. Nah, cara ngahidangkeunana beda, tempatna oge agreng di restoran-restoran ya. Seperti itu cara menjawab lengkap. Nomor 4, 5, 6, 7, 8 hidup gawean sorangannya dituliskan terus kirimkan fotonya ke Google Classroom Pak Jojo. Jadi ada 5 soal pertanyaan bacaan. Bapak lajengkeun Kak mengenal masakan tradisional Sunda. Berikut disajikan beberapa gambar. Nah, yang Bapak masukkan di sini adalah mengenai bagaimana cara membuatnya, juga boleh bahan-bahannya, bagaimana cara membuatnya, atau kalian sedikitnya memberikan keterangan. Oke, Bapak misalkan memberikan yang ini, ya, contoh misalkan combro. Ada yang udah tahu combro? Yang waktu itu mungkin pernah ikut ke outing, juga pernah melihat outing ke Purwakarta, ada yang membuat combro ya, mungkin kakak kelas kalian mungkin. Kalian juga pernah melihat atau menyaksikan mungkin mama atau saudara kalian buat combro. Combro itu gampang ya. Combro itu oncom di jero ya, bisa terbuat ya itu dari kebanyakan dari singkong atau sampe ya. Sampe diparut, diolah, terus diperes, lalu sampe yang sudah diperesnya, nuntos diperesnya dibere diisian combro. Terus digoreng. Sudah goreng ditiriskan atau digaringkan. Dina biasanya menggunakan wadah penyaringan ya supaya minyaknya turun. Setelah itu bisa dihidangkan dan disantap. Lalu lepet. Nah, lepet gimana lepet nih? Lepet ya seperti itu. Itu dari beras. Kemudian biasanya beras ditanak, lalu diangkat, lalu dimasukkan ke dalam daun pisang, daun cau ya. Terus diapain? Lalu dikukus atau nanti ya dikukus di atas pengukusan ya, biasanya seperti itu. Biasanya ada isiannya kalau lepet, bahasa kita mah lontong, bisa sama dengan lontong ya. Atau bahasa Jawanya armar. Lalu ada wajit dan borondong. Nah, yang wajit yang kiri, yang borondong yang kanan. Nah, yang wajit ini manis, biasanya terbuat dari adonan beras ketan ya, yang dicampur gula biasanya. Wajit itu hampir tidak jauh beda dengan dodol. Cuman wajit agak lebih kecil biasanya lebih legit ya, lebih manis. Lebih legit banget ya biasanya. Kemudian borondong itu, kalau borondong itu bahannya bisa dari ketan atau bisa dari jagung juga. Nah, kebetulan berondong yang ini udah dibungkusin menggunakan plastik ya. Berondong itu bahasa kaliannya kalau jajan itu popcorn. Sebenarnya berondong itu tidak mahal-mahal banget ya, mahal sekali. Nah, dari beras juga bisa kan berondong itu. Beras yang disangrai terus dicampur dengan gula. Nah, gulanya tidak terlalu banyak, nanti digulung-gulung dibikin seperti itu olahannya. Lalu dibungkusin, lalu didagangkan. Nah, kalau yang wajit tadi juga dibungkusin menggunakan kertas minyak namanya ya. Ada pula bisa menggunakan kertas menggunakan daun pisang yang sudah kering atau daun jagung juga bisa ya. Nah, ini untuk dadar gulung sama pais lauk. Nah, kalian tahu sendiri ya, dadar gulung itu yang digulung menggunakan telur. Biasanya dari gulungan kulit lumpia juga bisa, atau gulungan beras juga bisa ya, isinya bisa berupa yang manis atau bisa daging atau segala macam. Terus yang sebelahnya itu pais lauk. Nah, itu pais lauk itu ikan dibumbuin lalu di pepes ya, kalian mengerti, paham mengenai pepes. Nah, untuk yang lain-lainnya silakan kalian coba sendiri ya. Oke.
Mungkin sekian dari Bapak. Terima